dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba diurangkeun kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si koma hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik baik mulai guys kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh ya bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya terpercaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadarra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere gering manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu teh eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ke sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakal kayak dibere susah dibere gering maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang nu nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya sueg dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya tetangga nu nurutan fajar sueg kunyana hareng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geunah bejana sagala derowak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kumaha eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung
kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi kungeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala ararata hararaya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos kaditu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gerde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere ka beladieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ieu mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ieu kege kaharti kakabehan ge kege kaharti kakabehan Assalamualaikum Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula ngana kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jeung nya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli ngeunaheun biasa geus pokona mah kula mah ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih subeng ieu keur carita perjalanan ieu cek kieu itu sing bener itu si dagang kayak saminggu datang deui kedua minggu datang deui wah gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopeh ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong yang bisa ngazakat berarti yang sugih kan yang bisa ngazakat cenah kulit itu bisa ngazakat lain yang sugih teh inggur mah yang bisa ngazakat yang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti yang sugih ya doakeun lagi cenah kulo maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Ligo begal, kiai hampura tuh bisa kadieu bulan-bulan kemarin mah. Kuda sibuk masalah sih. Ieu mah doana bae geus kiai set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang. Ligo masalah aduh kiai gua ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kunaon emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya na tuh gak salah beli mobil plang nggak teka kiai asal teka kiai baik berarti sholatnya wallahu a'lam sholatnya wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu lah keur ngalamun mah sholat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berapa dunia tuh ngaranna datang deui kiai mangga Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai kunaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sageduk mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kiai sok didongeng-dongeng kunaon emang amruk kiai dagang pada tahun 10 tahun gula teu ka dieu sekali da ka dieu kula amruk aing pake kokoset we tuh Gus ya
menang tak kiai ngomong gos gitu tuh menang itu cerita doang segala kokoset segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka kiai berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang poh ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bang boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut kees tadi Mitoha doana kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang nantung ngadoakeun maju ambruk deui tas baju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui oh maksudnya ngedeng deui di imah THS deui biasa doakeun majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu keur carita masalah Mitoha masalah dunyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung Mitoha tah lantaran nya teh urusan dunia masyaallah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ta eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain dikukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh anu diberenya susahnya gering ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katipah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si koma hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik ka ditu urang bae ku ari lah moal ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dia ke mabadiah bae lah
cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos kana ditu tah eta teh teguran ti Gusti Allah tah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu leumpang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang krut kuari nu geus di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ya keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri mah sebab nya mah jadi wali ka abah meunang nyaho wali santri ya tuh tenang bae nya ngitung bae we cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum seuseuria padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui we bah bapoe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolah tadi ayo ngakak di anak ayo ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya sesuatu lobong ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik balik gigi nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya teh loba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah pang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon
jasana jangan mikiran bagai sugan atau jadi gitu motivasi dan atau mendingnya sholat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge ngek geus teh warna naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleun mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga bae coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh buka tuh hati sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mereka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin amin sa anak sia teu sakola teu mondok wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong namun bojero keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 cek yang nanti nggak daguan ngodok kantong mangel ya 5.000 doang dari sakit mereka nih Masya Allah mantap kula inget bae kula malu bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kuari inget bae kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulang kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulang emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulang ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang meulikeun saha aya nang meulikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu tuh mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sono jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa gitu bejakeun ka malaikat beja
malaikat bebeja Gusti jaya aya nu ngotot bae pengusaha hayang milu ka sorganya na emangnya na boga amal naon amal nama tepati bagus kan melikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun gujana jeung sok dibiayaan gujana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mau sorongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae sia pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu cenah henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai bareng ditanya sia pernah henteu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah wau henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu wow, pohara jasa ieu mah. Sama sekali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang, eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi. Kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara diberi kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teu jalan sulit luar biasa waddarra jeung penderitaan gering timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam gering jelema teh geus mah kitu segala makroni segala lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna cek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya lagi aing gering bajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana gering nana dong ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa HS gesakna teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang ka Sura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok badak kieu mah urang teu percaya bae itu caknya nanti apa ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ya mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP
supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah, nu kafir supaya iman, supaya percaya ka utusan Allah, anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah, supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah, tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere ta kaum teh dina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanat kabagusan nu tadina susah jadi sugih, anu tadina gering jadi cager, ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur, anu tadina dibere susah, dibere gering ganti ku Gusti Allah, dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis, tadina teh jararadi tanah teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya. Geus kesimpulan nama susah jadi sugih, gering jadi sehat, hatta afau sehingga tina subur tambah harta, tambah loba munding, tambah loba sapi, tambah loba domba, tambah loba ayam gitu kene. Kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene, bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmur-makmurna masya Allah. Pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dengan boga anak hiji dua ku lima mun ditanya ti bibit bu itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak dong nyewa bus hatta afau bahmur jasa ibu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager. Eta teh kapan menang Allah, maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah, geus kana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah, geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun nikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kikituan tekod masa abaana berwa sarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam ceritakan angin topan deg urang menyaritakan ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu yang lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen lagi eueun tegas ya kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalu pernikmat teh ngomongna teh qad masaabana berwa sarra urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah ya sugih
aya panas aya tiis aya masyarakat ayam non gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat bi uqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula nangis kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya nangis pakunu ada ma antum aleh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kaberani itu tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Kuari mata anu celian anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun baghtatan awas teh mun ngeri urang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih minimal 70 astagfirullahaladzim wa atubu ilaih atau anu panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabalaku la jalla ya jamu simin Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lebakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilap ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani
horenganan teu nganggap kaum teh bakal dek dibunuh Kanjeng Nabi Harun dirangkul beres dirangkul didoakeun reda kuari kabendut teu aya bendut Masya Allah cepet jasa urang mah lamun marah ka hiji jelema ka bawa paeh urang mah tah marah teh ka anak bae ka bawa paeh ka anak ka kakak ka adik ka bawa paeh emang meureun urang mah jurig balulu di jerona ieu mantak naon sih hampura atuh kasalahan hampura tangeunaheun mantak urang mun boga batur sering hampura ngeunaheun anu telok belikan tuh dek hampura tahunan ya sebab baturan ongkoh tapi haju ka dituna pisah teh mah teu bagus tongkos itu neangan babaturan anu salah kayak ngahampura malah mah yang ngampurannya bari merek ngeunaheun teh kos kitu Waalaikumsalam. Aduh, kamari ente marah ka ananya. Aduh, anak hampura. Iya eta mah ngahampura geus lah urang silih hampurakeun. Eta naon teh bungkusan? Tadi di jalan ka dieu neuk mentah hampura ngaranna ge ieu. Tah, meuli jeruk tah. Sabaraha tah aya sakintal. Masyaallah. Ya, ulah bohong mah geus tah mantap geus ban. Ulah dibagikeun ka sasaha dahar bae ku ente sorangan. Terus seru aja nyungkun teh mah. Ya Allah. Nah ya barang Kanjeng Nabi Musa reda tina godobna anu tadi lo yakni Taurat pamere ti Gusti Allah anu panjangna sababaraha kaul diantara 7 meter diangkat dialungkeun ku Kanjeng Nabi Musa jadi pecah Kanjeng Nabi Musa iloh anu pecah teh tadi dicokot deui ya geus reda ku ari pan tadi wa alqal alwaha barangkeun eta kitab Taurat ku ari kan geus eueuh marahna akhadzal alwah allati alqaha cokot deui ku Kanjeng Nabi Musa di jero kitab Taurat ternyata horenganan wa fi nuskhatiha hudan isi kitab Taurat aya pituduh nuduhkeun minad dhalalah tidak kasasaran nomor kedua wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun jeung dieus-eusina di jerona rahmat ka jelema-jelema nu sieun ka Allah sebagai pangeran atuh sarua jeung kitab Al-Qur'an di jero Al-Qur'an teh hudan nuduhkeun Taurat ke sarua nuduhkeun tentang perpolitikan nuduhkeun tentang perekonomian nuduhkeun tentang perbudayaan aya kabeh dina kitab Taurat Al-Quran ge sarua hudan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan ulah neangan kitab hararese atuh Al-Quran beja geus jelas Al-Quran mah tilu bogana ti Gusti Allah dibaca panghareup na deui alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin maka neangan kitab segala ka toko-toko kitab nu ala lajur kos kitu geus kitab eta mah Al-Qur'an ulah hese-hese neangan perpolitikan baca Al-Qur'an akur henteu jeung politik nu aya di Indonesia mun teu akur engke di akhirat tanggung jawab tinggal sakitu bae hudal lil muttaqin urang diceritakeun perekonomian baca Al-Quran imimiti urusan jual beli ibat-ibatan urusan roh nu gade menggade dan berbagai muamalah geus aya dina Al-Qur'anul Karim hudal lil muttaqin ketika mana teh akur jeung Al-Qur'anul Karim tinggal tungguan main ke di akhirat ulah hese-hese da kredit atuh geus aya jadi dina Al-Qur'anul Karim aju kredit model ente akur ente jeung Al-Qur'an tinggal ditanyakeun ka kiai anu bener lamun kebeneran kiai anu teu make Al-Qur'an atuh sarua bae eta mah
disakompet daunkeun dihijikeun ke di akhirat dia teh Al-Qur'an hudal lil muttaqin ulah hese dek naon deui perpolitikan baca Al-Qur'an, perekonomian baca Al-Qur'anul Karim, perbudayaan baca Al-Qur'anul Karim hudal lil muttaqin ay muttaqin geus kumaha alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum pan ku ente sok dibaca mantak terus bae unggal ngariung ya malah mah dibaca ngariung dibaca segala dibaca eta teh supaya asup ka jero hate ya bupati ge mun ngariung maca eta gubernur mun ngariung maca eta PNS mun ngariung maca eta camat maca eta tapi nyanangan maca doang disungut doang teu asup ka jero hate dibaca alif lam mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, ya kitab Al-Qur'an anu agung teh horenganan sebagai pituduh ka muttaqin. Lamun bener-bener nuturkeun Al-Qur'an berarti nya muttaqin. Muttaqin teh jelema nu bakal diasupkeun ka sorga. Lamun henteu nuturkeun kana Al-Qur'an berarti lain muttaqin anu engke di akhirat bakal ka neraka. Tinggal gitu doang. Berarti dibaca ku para pejabat horenganan nya maca tapi teu make horengana bakal jadi ahli neraka sakitu doang. Masalah baca ku sia sambil ngariung. Al-Qur'an geus kieu bae sia ngan maca doang diketrok sia ku aing. Diketrok dikerekam sia ku aing. Je tuh urang mah geus sakieu alhamdulillah. Alhamdulillah ku make atuh rada deureus bae gitu. Osok make ya setengah-setengah lah. Ketika dibere jaho haram tama cak Quran ge ulah urang heula awewe kudu peureum urang beunta bae tah sia komo lamun ngongkong terus malah mangarep-ngarep ngararongkong kabeh iya hudan nuduhkeun kitab Taurat geus aya kabeh dina kitab Taurat aturan berpolitik, aturan berekonomi, aturan berbudaya, bersosial dan lain sebagainya aya terus kitab ti Gusti Allah mah ti mimiti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil datang ka kuari kitab Al-Qur'anul Karim teu jauh sarua hudan minad dhalal. Nomor kedua rahmatul lilladzina hum lirabbihim yarhabun sebagai kadeudeuh kanyaah rahmat ka jelema anu sieun ka Allah dirahmatan ku Allah. Urang kuari kan sieun ya ka Allah nu mantak diuk ngaji ge ieu teh sieun ka Allah. Hayang nyaho Allah teh kos kumaha mun bisa mah kadeuleu Allah teh. Mun bisa ngan kulantaran teu bisa karasa. Karasa ge can bisa atuh bebarengan jeung nu geus boga rasa. Nu boga rasa ge teu kanyahoan di mana bae geus lah tuh ngadakeun bari ngopi-ngopi. Gitu bae lumayan. Kan? Masyaallah. Di luar mah pan ieu ngaji teh ngopi ongko ngaroko ongko nyaplek ongko. Emang aing teh nyaho? Nyaho. Dah cenah so amat kiai nyaona di mana? Ai urut ngajina loba cangkang. Pada eta urut sia meureun. Kacang ambalaya, bacang ambalaya, pada eta lamun lain urut sia sinaon. Berarti kan sia salila ngaji nyaplek terus. Ye, aing mah ngaji sia mah nyaplek. Sarua jeung anu nyayomkeun aing. Kiai mah kiai kena ngaji, aing mah aing bareng dahar. Pan tolol eta jelema kos kitu. Ieu mah keur carita atuh kajeun ganjaran mah meunang bae. Nyana meunang urang meunang atuh masalah mah keur carita doang. Ngan nyana mah saperapat lah ganjaranna lah. Aing usul ka Allah. Dalsi ulah penuh atuh mah ieu aing di majelis mah nya diakurkeun jeung nyana bener teu. Tuh siapa akur bae. Jasinya ge sebenarnya hayang barang dahar teh. Ya Allah. Ieu hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Setelah Kangjeng Nabi Musa kuari merenung, Kangjeng Nabi Harun teh selalu nuturkeun Kangjeng Nabi Musa,
renungan Kangjeng Nabi Musa teh ngrenung tentang kaumna anu aneh. Kangjeng Nabi Musa teh cikene berangkat perang jeung Raja Firaun, dibawa ke arah tauhid, nauhidkeun ka Gusti Allah, percaya penuh. Kaum teh datang ka nyebrang, ningali mujizat, bahkan nyana melaksanakan milu di jero mujizat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tapi ternyata kakarak ditinggalkeun 40 poe bae ge aya Musa Samiri anu nyiptakeun ieu anak sapi pedet. Kunaon ngagelok ieu kaum ku babari amat cek Kangjeng Nabi Musa. Direnung ku Kangjeng Nabi Musa teu eureun-eureun, masyaallah karim, menuduhkan jelema supaya selamat di dunia wal akhirah. Ternyata teu gampang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari terus bae merenung sampai 40 hari Kangjeng Nabi Musa merenung. Eta teh sambil puasa Kangjeng Nabi Musa, sambil teu pernah luput tina tatahur bebersih. Teu eureun-eureun Kangjeng Nabi Musa make baju nu bersih tina najis. Tafakur ka Gusti Allah, renungan ngerenungkeun tentang kaumna anu nang hese capek dituduhkeun nauhidkeun ka Gusti Allah, ternyata dengan mudah ngagelok. Maka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa, Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing. Renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa, kuari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teu sakabehna Musa. Coba teangan saloba 70 nu teu nyembah. Coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu meunang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah. Coba cek Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha. Coba Kangjeng Nabi Musa ngasruk, ternyata bener ayat 70 urang. Masya Allah, tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah. 500.000 manusia 70 sabaraha persen coba? Sabaraha persen? Ya Allah ya Rabbi, kumpulkan coba nu 70, coba kadia kabeh kumpul kabeh nu 70. Kakarak aya 60. 10 deui cek Gusti Allah. Teangan. Begitu diteangan anak muda. 10 masih pemuda keneh, Masya Allah. Umuran bangsa 17-18 tahun anak muda anu teu milu nyembah ka anak sapi ane kapedet 10. Kade cek, kade anak muda, Masya Allah ya 10. Sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda. Kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu, kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek di beat, dek dibawa munajat. Aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh. Kolot nu tadina mah kakarake kumisda bulu jarum, janggot bulu jarum, budak kuari mah teh nyaho bulu jarum, nya teh nyaho ka manukan. Baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa betuh kut. Aju cek nu kadua pen. Anu udah kata aing dulu aing mantas aing boncit gitu kan baheula budak kuari mah eueuh teh nyaho kuari mah meuli bae manuk boga duit teu boga duit maling taron aja mah gula mah aja kajawan jasa jujurna aduh kurang di deuleu manuk di mana coba nyayangna. Oh di tangkal anu
sana bisa naik, coba naik ke 5 poin naik, oh geuring geus endogan, sabaraha endogna, kakarak aya 2, ke sama kuda, oh geus endogan, sabaraha endogna, aya 5, oh kuari keur dikereman, tuh baheula mah mun aya 5an sering hiji, lamun aya 5 kebeneran ieu teh ngan tiluan, engke 2 nu hiji saurang, babari baheula mah, terus dikereman didoontongan. Haju dicirian ditangkal mata bae make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga batur ge datang ka dinya oh geus aya nu boga nyaun jujur jasa baheula mah geus aya tanda tah tangkal aya manuka di bareng di deuk geus aya nu boga tah tandana geus didaekeun masyaallah eta nikmat amat hirup di zaman eta tah zaman jujur kuari Allah, masya Allah, kari jujur jasa terus, tidak benar, tidak kakarak borosot, tidak kakarak megar, tidak deh, guys bulu jaruman, masya Allah, kayak kadinya deh, guys bulu centong, berak pada nanti bulu centong pan, nah, kari tidak deh, guys hari Swiss, tinggal terdihiberkan, alas. Dibagi tasya 2 tasya hiji ya Allah ya Rabbi eta ngeunaheun jasa baheula aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab keisukan aing keisukan itu ngeunaheun jasa eta zaman jujur jasa tidak ada korupsi saat itu ieu anak muda nu 10 ternyata kehebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena jadi kolot dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh mentek sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak sewaktu-waktu mah ngora sewaktu-waktu mah kos budak eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu ka eta lain jelema sambarangan 2 barangan eta sebab naon eta kumaha keur mantengna hate lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen gua kumaha ge kajen teuing budak belasan tahun kolot bae lamun keur biasa-biasa kadeurna ngora lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui biasa deh itu no problem biasa hese aju nyana na bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara manca wali kos itu utama urusan rahasia bogo nage lain bogo cara ente masya Allah dadamelan Allah gelis amat tuh muji syukur ka Allah nu jorejeng nu gelis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan we mudah-mudahan we bogoeun ka aing tuh kan saya pajar bener bae tuh henteu saya pajar bener bae deui kos kitu tah ieu guys kumpul 70 saparantos saya 70 Gusti cek Kanjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadahan ka anak sapi tapi tetep nu 70 maka aing bae ibadahna pohara jasa haju sanggeusna diajak munajat maksudna deuk naon diwarah deuk diwarah naku sebab naon cek Kanjeng Nabi Musa lantaran nyana cicing bae saat batur ari ibadah ka anak sapi lancek maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah tapi nyana tetap baik cicing baik ngan nyalamatkan diri doang maka lu 70 ajak ke Gunung Dursina ku aing diwarah cicing baik teh bahaya Masya Allah Gusti
nu mantap 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 itu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolonganana ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep sabaraha aing nyaho atuh anu babari teh mah kos kitu mah tinggal lu 2 kali genep tuh bener pinter dah nah jadi genep 10 jeung 12 sabaraha 72 Gusti sedangkan Gusti nitah teh 70 golongan abdi teh kapan aya 12 sagolongan dicokot genep ieu kan leuwih 2 ieu kumaha Gusti nu 2 nu hiji ngaranna Kalib nu hiji de ngaranna Yusa eta mah antep ulah diajak munajat kunaon Gusti aya rahasia ke di tukang masyaallah geus dibejakeun ka Gusti Allah nu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan panjang kuburanna ge penerus Kangjeng Nabi Musa tah ieu dongengna tah 12 golongan satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu ternyata begitu genep lain 70 sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70 barang dihitung mun sagolongan genep ayat 72 usul Kanjeng Nabi Musa nu 2 kumahakeun sedangkan ieu kan 72 Gusti nitahna 70 antep nu 2 aike diantep kumaha eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja waduh cek Kanjeng Nabi Musa pohara setelah kumpul tina genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kanjeng Nabi Musa instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina aduh cek Yusa jeung Kalib nya si bakam itu bisa diajak munajat ieu instruksi ti Gusti Allah teu bisa tetap pangusulkeun ka Gusti Allah ieu mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul masa sih pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun diusulkeun ku Kanjeng Nabi Musa Gusti nu 2 ge hayang milu kudu kumaha menanganiina Gusti cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujung nama kapan menang rahmat jeung ridho aing sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu keuna cicing bae teh aya rahasia barang dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa seperti eta mangga atuh ai kos kitu mah ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae ridho geus nu 70 berangkat jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam masyaallah diabadikeun di Al-Qur'an ieu ayat waqtara Musa qaumahu 70 rajula wallahu a'lam bimuradi milih Kanjeng Nabi Musa ka kaumna saloba 70 rajulan 70 lalaki eta teh mimmalam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah geus ditantukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditantukeun waktuna awas Musa waktu eta kudu berangkat maneh limi kotina karena waktu nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah begitu datang kana waktu nunggu Kanjeng Nabi Musa
selama nunggu teh lain satunggu-tungguna instruksi ti Gusti Allah. Musa, bejakeun kana 70 puasa. Sanggeus puasa ulah batal wudu. Sanggeus ulah batal wudu make pakaian kudu nu bersih, ulah make pakaian nu kotor. Bejakeun. Nu 70 puasa terus-terusan. Salila 40 poe sarua bae nu 70 teh puasa bukanangan korma hiji doang. Sahur korma hiji percis kos urang bulan Ramadan bae gitu. Tuh siapa seri henteu berarti kan. Atuh moal kapangijin Allah ai puasa kos urang mah kos kieu. Hayang menang Lailatul Qadar di mana horeng. Jebukan ge boho kopi aya teh manis aya rujak aya. Karujak-rujak asem aya naonan atuh. Masya Allah ngebreng-breng di dinya. Deuki biar kapangijing Allah na teh mah kapangiji jeung rujak. Tah 40 poe Musa puasa. Puasa nurut nu 7 poe aja memang geus boga keyakinan ka Gusti Allah. Batur nyembah ka pedetnya nama henteu titah puasa mantep jasa. Bukana cukup korma hiji, sahur korma hiji. Siap. Wudu ulah batal-batal. Ketika batal cepat wudu, ketika batal cepat wudu selama 40 poin. Siap. Ulah make pakaian anu mewah-mewah, tur make pakaian anak kudu nu bersih bae. Ulah kacampuran ku noda-noda najis jeung sajamana. Siap. Nu 40 puasa kabeh wudu teu batal wudu Kanjeng Nabi Musa saat eta. Kemudian make pakaian sangat sederhana, di samping eta bersih pakaianana. Ulah kapagih jeung sasaha heula nu 70 tadru ka aing kabeh cara ricing bae tuh nu mantak urang ge deuk kapanggih jeung Allah teh kos kitu. Ulah kapanggih jeung pamarentah, ulah kapanggih jeung jelema, ulah kapanggih ulah daharna ulah seubeuh teuing. Cukup korma lamun urang mah lah ai hiji memeureunanan potongan urang mah moal kuat nya 3 lah Kang semua masalah. 3 kan bisa gede kieu korma. Kuari aya korma Amerika teh tuh poe teh poe kieu tah. Ngadahar 3 ge teh mah buah senep basana teh mah tah. Malah mah ai di hareupeun urang mah 3 di tukangan di jero kamar ngadahar deui 3 deui. Waduh, teu balik deuk ka Allah tah ngaranna ka korma. Tuh ketika urang dahar hate kumaha, nginum hate kumaha. Oh masalah. Dahar jeung nginum oh masalah tapi hate. Dia emang wali emang teu dahar. Emang wali kumaha teu nginum. Cuman nya nama dahar jeung nginum oh ieu mah bagian awak, hate aing mah tetep ka Allah. Ketika nginum oh ieu mah bagian awak, hate aing mah tetep ka Allah. Ketika sare oh ieu mah bagian awak, hate aing mah ka Allah. Kitu bae terus bagian awak, bagian roh atuh lain deui. Tuh, urang makan ai bagian dahar roh milu. Mau menikmati. Wow, ecrak balecrakan. Wow, harajas. Oh, ka Allah keur dahar teh. Begitu keur salat, keluar roh deui. Tedekeun ka Allah. Endang nginget-inget dahar ngeunah amat tadinya. Beuh Masya Allah, sambalna buatan mana eta? Asana Cibiuk moal salah eta kajeun. Tuh, urang mah teu daekeun tah roh teh di ka Allah kan teu daekeun endahan ka dieu deui. Berarti lain wali. Ari wali mah ketika dahar hate ka Allah bae. Saha sapira teh yang awak doang, nu awak mah kege pae. Nginum lah sapira jeung awak. Segala rupa. Jadi teu anti. Teu. Malah dari bandingkeun jeung nu puasa, anu puasana aju ujub jeung anu dahar nginum ka Allah bae. Atuh bandingan dahar nginum ka Allah. Daripada puasa ujub aju ngomong kieu. Budak tilo puasa nanaonan cara aing rupa puasa bae bah geus moal beres sama kami tah mah puasa kos kitu mah tah mah beuleumeun tah mah ya tuh siap puasa mantak naon ieu aing mah geus ngalaksanakeun puasa Senin Kemis asana geus aya 5 tahun je tuh lawang sorga geus maruka jang aing mah boh eta kos kitu awal ka sorga tah kos malah mah urang lamun kajeleuna puasa emang mamang keur puasa teu lah ya bakeur ieu bae puasanya
ai puasa matu ai bersih teu bersih ngabohong puasa kan lah terus teu kudu tah dia teu ganyawan kan teu ganyawan ke batur rudahan nyana nyokot maksudnya henteu nyokot doang abeh teu kadele puasa tapi teu didahar henteu dicekel we kitu tah set mun kue teh mun roti teh roti nyekel nyana ge nyekel tapi teu didahar abeh kadelena ulah kos tu puasa ke pribumi ka jero diwape tolol jelema eta ria teh gitu aya kajawan oh berarti keur puasa ngorengan henteu udah beres geus puasa 40 poe teu batal-batal make pakaian sederhana nu bersih cunu kana waktu ningang kana mangsa limiqatina kana waktu anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah atuh faqaraja bihim kaluar Kangjeng Nabi Musa bareng jeung nu 70 menuju Gunung Tursina. Masya Allah karim. Iyalah jelema-jelema pilihan anu ketika batur nyembah ke pedet cenah mah teu cuman sayang na manehanana teh ieu henteu ilu dakwah batur-batur nyana-nyana jadi aya usim dakwah usim henteu kuduna kan kitu hirupna usim dakwah usim henteu masalah ieu mah cicing bae usim dakwah jana cicing bae berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka Gunung Tursina ngan cek Kangjeng Nabi Musa di pertengahan cicing heula manehnya kula heula dek ka luhur sorangan instruksi ti Gusti Allah mangga naik Kangjeng Nabi Musa ka luhur begitu naik Masya Allah turun cahaya seperti mega di luhur langit hese dicaritakeunana anu lir teu beda jeung mega turun ka handap tetapi dicaritakeunana hese nu mantak hese warnana disebut berem lain disebut koneng lain disebut biru lain disebut hejo lain disebut herang lain disebut hese warna eta teh hese dicari tercengang kabeh keindahan warna nu turun ti langit kakara Kangjeng Nabi Musa ngawean nyauran yap kadia ayo geura kadeh narae kabeh narae asup ke jero mega eta mun cara mega cahaya nu luar biasa Masya Allah karim pohara di jero eta teh keindahan anu luar biasa kabeh sararujud ku nikmat-nikmatna 70-an brek dikersakeun ku Gusti Allah teh bisa ngadenge nyana teh mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa teh mukalamah jeung Gusti Allah aya instruksi kadenge teh kudu 70-an if'al la taf'al kerjakan anu jangan dikerjakan anu pagawe anu pigawean anu ulah dipigawean eta nu 70 ngadengekeun nikmat luar biasa hanya ngadengekeun ge lain ngadengekeun lain ngadengekeun sunan kitu ngaranna bahasa Allah ngadengekeun ge suara Kangjeng Nabi Musa nu kadengekeun mukalamah jeung Gusti Allah sakitu nikmat ohara jasa ngeunah da lain lalagaan nikmat pohara jasa geus lila langsung naik deui ka luhur eta si cahaya megase kabeh bersyukur kuminah-ngeunah teh ngadenge munajat Kangjeng Nabi Musa. Urang mun ngadenge doa para wali bae kan ngeunah. Urang ngadenge babacaan wali Allah emang teu ngeunah babacaan mah eta-eta kena tapi penyentuh umat hate. Doana para wali padahal mah doana eta-eta kena kok tersentuh hate urang kunaon? Sebab nyanana langsung jeung Gusti Allah. Urang doa nama eta kene babacaan eta kene tapi kok indah amat Quran mun dibaca ku wali Allah urang ngadengekeun ngeunaheun amat
lain deui sih lain tina suara lain tina makhraj lain tina gaya tetapi aya keindahan tersendiri ngadengikeun wali Allah maca Quran teh lain deui kunaon eta hatena langsung jeung Gusti Allah urang ngadengikeun qori ngeunaheun tetapi datang ka ceuli doa saindah-indahna jeung sangeunah-ngeunahna sabagus-bagusna makharijul hurufna datang ka ceuli doang carita nang ke di luar ngeunaheunnya ngaji bagusnya makhraj ngan seukur sakitu tapi ketika wali Allah maca Al-Qur'anul Karim rada lain deui saya nyebutkeunana kok tiis amat hate ketika ngadenge wali ngadoa kok ngeunaheun amat padahal mah eta kene ieu cacak-cacak wali Allah atuh komo Kangjeng Nabi Musa geus teu bisa dibayangkeun mantang sahabat babarengan jeung Kangjeng Nabi kabeh jadi wali Allah ashabi kan nujub bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula lir teu beda jeung bintang di langit anu gemerlapan kabeh bercahaya atuh panu dituturkeun ka Kangjeng Nabi anu dikupingkeunana suara Kangjeng Nabi bi ayyim iqtadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun sahabat ihtadaitum bakal meunang pituduh jehe nu mantap urang teh lamun ngadengekeun kiai anu lain kok kana hate jadi lain deui sok dengekeun kiai partai baliklah hareudang kunaon teh teu eureun-eureun ngajakan ka Golkar mah seneb aing mah eta sia datang eta si sok dibere duit oh eta sia mah tolol sakalian tolol bae aing jalan seneb beda atuh komo ngupingkeun Kangjeng Nabi Musa kakuping muka lama jeung Allah lain suara Allah na tapi suara Kangjeng Nabi Musa nu keur munajat ka Gusti Allah indah amat masya Allah kabeh cirambai cai mata lain sedih tapi nikmat bunga nu pohara luar biasa eueuh papadaan indah na pohara nu 70 kemudian aya jelema anu keheul jeung boga kekuatan nyieun lah kelompok untuk menegur pemerintah tersebut kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot khususnya di negara Islam umumna di negara demokrasi ge sarua bae sebab aya aturan-aturanan ketika keluar ti aturan bugot mulai nah ayalah di negara aya bugot satu kelompok untuk menasehati negara lamun kamari negara dinasehatan ku bugot kemudian kembali selesai urusan anak tetapi lamun negara memaksakan diri ieu gebogaan kekuatan pecah di dalam negara ribut antara kitu naon kitu ngaran bugot jeung negara urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi kulantaran naon lantaran presidenna anu dipaksakeun buatan Amerika masyarakat embung presiden buatan Amerika hayang presiden buatan negarana sorangan asal terjadi gempur ricuh deui nyieun deui rakyat truk Amerika teh satuju ganti ribut salilana di urang hampir kos kitu ngan bangsa Indonesia mah piawai nu kuduna mah kuari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana lah daharna ge moal gembul ija kuru gitu kan artinya tenang-tenang wae ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebal ieu gitu kan di negara batur geus acak-acakan di negara sebab naon dolar can karuhan datang ka iraha aju perekonomian ieu teh can boga rencana untuk perbaikan politik acak-acakan mun kudu dibejakeun mah ieu mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean ieu teh teu puguh ngan teu ngaromong bae isin sebab nang milih nyana ye lah sia ini anak jadi lagi bingung nah iya aku mah gitu teh jelas tanyakeun ka bakal PNS emang sanajan aing di imah bae ge nyaho je parang sana tuh
tapi kalau bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah antepkeun bae lana tuh masya Allah Gus Dur sarua teu jelas ieu teh cek di PNS teu jelas ieu teh cek di kecamatan naon nu kudu digawean padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sok itu luar biasa nganu kepanasan Amerika gulingkan Gus Dur Amerika lah melalui seseorang nah hari ieu mah atuh tenang-tenang bae Amerika ge keur didelegeun bae rakyat atuh tenang-tenang bae deui kajen kumaha lalakonna tinggal nu usaha bae nu boga pabrik bararingung ai urang mah teu bingung teh pabrik teu boga sawah teu boga atuh deuk kabingungan naon urang mah tuh sakitu atak mendingan nu susah teu bingung nu sugih mah baringung bari bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan orang Cina-Cina ge geus boga gulung tikar ambalaya loba nu geus dirumahkan anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh berarti kan geus lain lalagaan parahna nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh aya tinggal 1.000 aya nu dilambatkeun udah enggak usah masuk luh lah katanya teh geus ambalaya berarti kan teu jelas perekonomianna nah ieu bugot keur carita bugot aya di sebuah negara padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi negara zahir kos kieu aya negara batin negara wali aya negara di dalam negara aya di urang ge moal langsung atuh eta urusan narkoba mun negaraan moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun negaraan jadi di jero negara nyeun negara ulah kaget kos kitulah diunggal negara termasuk di Indonesia lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara orang nu ngomong kitu nu nyeuna antepkeun geus mah kos kitu mah nu penting urang aman-aman bae lah nah ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta mah neangan pengaman jadinya secara zahir make bintang 7 secara batin teh bintang eta lah digunakan untuk menjadi eta mainnya na di jero negara kos gitulah mal-mal angges-angges di dia mah di urang pergelean perganjaan pernarkobaan emang bakal angges moal makan makin menjadi-jadi sebab naon aya negarana di jero geh mandak urang mah mending nasehatan anak urang we jeng sing ade jeng ulah siar mun mabok sakalian paeh bae ceng ya tak kolot pohara jasa da iyalah negara urang asalnya bae supaya urang hati-hati urang teh bangsa Indonesia cicing di Indonesia lahir di Indonesia bahkan nu paling ditakuti ku orang luar pembelaan bangsa terhadap negara anak ieu nu ditakuti Indonesia